Itu amit-amit itu. Amit. Acan pokoknya. Astagfirullahaladzim. Ngebelaan naon? Belaan biasa, sesuap nasi. Yang sesuap nasi? Juga tak cinta yang kau ucap. Kalau lu tapi enak. Kemarin mah hujan, ada juga angin nih, ha? Kemarin mah benar parah. Kamu musim hujan gitu tuh. Kala aing hengki ya sama. Hengki aja. Numpang. Ngilu pipis. Aduh, geus katahan nih, euy. Numpang wae vlog maneh geus 3 kali can mayar ka dewek 6.000-an. Sekali-kali mah mayar aing jeung meuli ge atuh vlog. Hehehe. Lu tidak lupa tidak siapa banyak goblok eta. Tujuh kata cinta yang kau ucap, ini masih saja ku teringat. Tujuh kata cinta yang kau ucap. Ance. Getol si aing mah goblok usaha teh. Tisuk tika peuting. Ngageder we deh kah. Ngabela naon? Puguh vlog ya teh. Kebutuhan ke zaman covid kieu mah mun. Terus ada orang maksakeun we nikah peuting kieu itu tinggal saya di video barang teh. Heuh nya. Cik atuh beurian ku vlog. Di Senin? Tuh. Covid meureun ha? Nya covid kieu mah urang. Ting covid ting teu barogoan duit. Mau 3 nomeureun. Ngabela naon mun cet ieu teh? Ya zaman kiwari jeung melaan sasuap nasi, jeung anak pamajikan. Begitu? Sesuap nasi? Nya sasuap nasi. Gampang. Daguan sekedeng heuh. Sok we. Urang ka dieu balik lagi. Ya ka borong ieu mah. Kayak balik deui. Heeh. 1 hour later. Angke. Baik deh, bener ieu teh ngaborong teh. Iya. Campur aja tuh bisa merah loba. Sesa budak tadi berang. Maksud mana? Naon vlog ieu teh? Sangu. Maksud aing, Pancak mangcet tadi neangan sesuap nasi. Kudu teh tepang mawakan ti imah. Maksud aing mah vlog lain sasuap nasi kieu. Leangan rezeki aing ti isuk nih kan ngeluk peuting kieu teh aing. Leangan rezeki lain sasuap nasi kieu vlog. Jadi aing salah. Aing tadi siang ngebacot naon? Minta sasuap nasi. Heuh pan ku aing ieu dibere goblok tah ku sia. Hakan goblok sama setan ngomong teh teu ceuk. Tapi oke vlog aing jeung gorenganna. Nona si vlog. Kabuna ngaco. Kamu siapa? 7 kata cinta yang kau ucap, ini masih saja ku teringat. Kamu misalkan jauh tak? Juga parasnya mana tak? Atuh antep ucing-ucing. Kita mesti pamajikan nama, mulai dengan masalah final parasnya ucing ya tak? Tidak kucing gituan itu. Atuh kan naik sama ucing-ucing sia-sia. Antep lah. Beres ke jawab ngagebahkeun eta ucing. Aing ke ngeunang-ngeunang heulang eta ucing parasea. Pada teman rumah tangga ucing, pance. Sanunya mah eta salaki pemajikan ngabereskeun masalah. Ayeuna dewek datang kadinya, aing embung sebut orang ketiga. Ngurus ikut campur urusan rumah tangga ucing sama. Tapi heuh bener dia Pak eta maneh ngomong teh. Tuh goblok kadang stres ada. Siga stres. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya
Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Lain main ngomong-ngomong budak gitu nya. Mana budak pada hiji ayeuna. Ayo kerak hiji, pancenya psikopat nih. Ah, udah mari genep. Genep, Ayeuna utah. lahir eta teh genep. Terus Ya, genep. Mari pada hiji. urang mah kerak hiji. Tapi elek-elek dulnya, elek kene kumaneh. Pemajikan mana mah geus dua. Bukan hari kakek tak pemajikan pertama teh saya asup angin. Anak aing kawin 2 kali teh fight tadi bro, pemajikan aing asup angin teh. Aku ponan anjing ngatong teh selamat Anda istri Anda siap di poligami. Atuh, kamu ku aing tadi cokot ngan dieu poe geus bayar kan. Baik cokot aing kawin deui. Tapi budak hijinya Tapi yang buka adi deui aing nambah deui. laki atau lelah. Tah mun misalnya mana sok sering tara konsultasi ke bagian anu kebidan misal jeung pamajikan kemarin meureun di sok dina Pan eta minang ce proposal di situ henteu. tah urang mah pernah mun kitu teh misalnya urang mah sok dites cairanana mana nyawa cairan spekulasi eta manusia anu alus bacet bidan anu kental dari jeung bening kental dari jeung bening Kental bodas goblok. bening Bening yang bodas beda bening. Terus lah. tamane kitu tah tahu kieu lah kurang diberes solusina ya mane amun arek empong Terus kadahar aci aci naon? aci hui Diinum di di inung bisa aci hui taher gitu tah arek empong inum heula eta Jadi budak teh. oh jadi aci goreng Ngapain sih mau goblok? Anjing cireng anjing kita mah goblok sih. Stres. Tuh amit-amit itu. Tidak lupa tidak siapa banyak goblok kata.